Oh. Anu pindah. Amo paragan ku mah aya urang nek ngojay cai na ge saat. Teu nyaho. Teu kebeneran amat ya urang heuh. Kurang info ieu. Coba sih teh peci hadekeun nu hade. Inan teu hade. Padigelkeun. Ieu mah tek saat ieu bepeci dengdek ya. Cek saha. Geus saya meja. Geus we aya nyaran bae. Salobakan tempat mah. sajan teu ngojay. Eureun heula takan wayuh Geus meja ya. Sajan teu ngojay di dieu ge. Diuk. Ngeunahkeun amatnya. Nah, Ngeunahkeun. Udah tempat ngojay lagi saat. Nanti ya tulah ngojay. Hei, dari baru ka duit diuk di dieu. Nah, Tah atuh ja disewakan Rp 30.000. naon? Si ja. Paragan. Misi janang sakedeung doang diuk ja. Nu ngajagaan ge. Misi aja heuh. Hayu jauh Diuk doang aja. ieu. Ya. Kudu bayar bae. Oh geus Jaya kami mau meureun. gila atuh. Oh, wah, geus teu geus Misi ja mumpung Tuari dipenta mah bayar bae urang. Jelema lagi. Oh, saya diuk bayar. atuh kumaha itu Kang Loket? Atuh itu aya tamu tuh lupang deuleut ieu. Kumaha Lolos gitu. Nyelonong boy bae ieu kunaon tah. Atuh kumaha gawena di dieu bae ieu aneh. Lain masalah Jagana. itu. Din, atuh kumaha ta? Diuk bae di dinya teu ngaunggul. Ais tenaga. Atuh nyelonong bae ieu sih. Tuh, wow. Tadi itu sih jadi ama jaga itu tuh toilet. Sing eta tamu kadinya. Oh, aldo ketipan kadeuleut. Nek itu tuh loket geura sampeurkeun keur tuh jadi yuk dina Tadi tuh saubar. teh heula. Kumaha ngeunahanan diuk teu ngahu di dinya. Bayar tah saumpen tadi udah cicing bae deui. Atuh kayak tahun-tahun tamu nang nyawa. Aya tah tanggung jawab aing teh mah. loket heman tah. Bah, lu jelema pang deuleu. Oh. Jelema-jelema susah teh kadina gitu. Pasti tuh. Duh, lebeut na ge. Bisa tah teu boga duit teh ya. Lop. Si teng rutu enak nang buan WC ya. Oh, geus berota mah. Tangkeun ku aing. Lain ieu tamu jalan mana asup na selonong bae-bae ngomong heula kana rumah jaga tuh. Kunaon? Kumaha aja tadi mare ya tadi Ngomong nya. heula Aduh da aya. Saha? Tungkul bae iya bayar hidup-hidup Kan gitu. urang mau nu ngajagaan jadi dia. Didinya urang tah. Kumaha ya. Keur nyamuni tenan di dinya. Lain nyamuni nek naon nyamuni. Ngising. Tah eta poho. Geus ari tah mah bayar atuh Urang bayar. mana? Ilu diuk doang Iya ieu. doang. Ieu 30.000 per jam teh per hari. Per hari bae mah. Per hari. Per hari. Atuh kan Saya pas nek dua nek tiluan gitu lah. Oh, tah kan Gitu kieu. bae. Kan kieu. Oh. Lamun eta 30.000 per hari, berarti di dia can 5 menit acan bakal dibayar. Hari urang mah lain bagian ieu. Urang mah bagian loket. Nan urang teh lewat bae. Tadi mah mah sesaha. Imam aya bagian-bagian nah urang di loket nu di dia aya deui nu ngajagana. Nyangeun dari tamu sehari aya. Atuh tadi mah eueuh ieu rehe. Dina ge teu apal. Oh, Teu apal. Nu ngajagaana mah langleng bae. kadinya ka Jadi toilet. urang mah geus teu dieusi di dieu. Eh, Bisa nu ngajagaan. oh sih. Atuh ieu na ge kolam renangna saat. Ber di saat kan heula muna mah. Oh, berarti ya lamun ngojay na atuh saparo bae, soalna nek ngojay teu aya caina. Ada nu penting mah urang menjaga loket ieu tuh jaga Lamun ieu pintu. per hari berarti di dia tuh kumaha lamun 5 menit berarti ngan 5 perak. Di manginya bae heula. Istirahat ieu mah. Mah istirahat doang ieu. Darina merek ngojay, ieu numpang jero. Ber dia keur heula keur dikuras muhna mah ieu. Ulah mah kade ge atuh penting nama atuh nek ngojay. Nya oh, keur dia datang ka dieu usikeun deui. Beunteur ieu. Long beunteur ieu kula mah. Datang ka dieu kula mah nek ngojay atuh saat. Berarti kan kula gratis. Dong bebek bae sorangan mengojay. Berarti Oh iya Bapak Kolot. iya bapak kolot bebek ieu. Oh. Oh, nggak usah ditambah ya bae heula bayar loket heula tah, Nih, bayar bayar. pintu. Oh. Ya tenang. Geus tenang bae, mau tik dibayar. Tapi aya nu ka dieu ke soal iya ya pembayaran iya. Saha deui? Tempat, iya pembayaran tempat. Ke sabalen bae, sabalen. Eh. Sabalen bae geus geura bae. Oh, geus. Pokona Kita dibayar. balikeun karek bayar. Bayar bae pokona mah geus tenang. Tenang aya bos ya. Ih. Aina-aina ya. Nah, iya. Tah, Pembayaran ieu ieu. bayar ieu ya tadi mah cicing Aku mah. dipenta kunaon? Urang mah bagian loket, Mus. Oh, iya mata gua sorang. Tugas sorangan ini mah. Mana dia? 30. Mahal Mahal amat. amat, Bang.
Atuh di deuleu tah. Eta baraha eta di dinya 30.000. Oh, per naon tak? Per saung. Per saung eta per hari teh per jam. Intina mah tamu ka dieu diuk benya sasebeuna 30.000. Jauh orang menek sakedeung doang. Tah. Sabodo 30.000. Nek sakedeung naik kebeul intina mah 30.000. Dengekkeun. Ieu kan ngomongna saperhari 30.000 di mana ngedudukin ngadaukan saung nu ieu 30.000. Ieu kan 5 menit acan. Si maki bae. Bang, sorangan hayang boga duit naon? Hayang, atuh pasti mun tama aku lah moal gawe di dieu. Pugu di dieu hayang duit. Nah, lamun hayang boga duit, jadi kula bebaskeun heula di dieu diuk. Teu hayang. Apabila ieu geus Teu beres hayang, teu hayang. Di dieu kakarak nage. kula bayar. Ieu mah kula can beres diuk. Kakarak doang nek. Kabehan ge tamu nu asup ka dieu bayar heula. Karak nek sasebeuna nek sapoe Jeung deui saputing tah. kula mah ka dieu ge rek ngojay. Tujuanna datang ka dieu kan saat. Berarti kan satengahna ieu bayar. Ai intina mah 30.000. Kula mah teu nyaona naon. Gara ka dieu keun. Ari tah mah kitu. Urang mah moal waka bayar. Karena urang mah tujuanna eta ka dina nek ngojay. Kulantaran kolemna saat naon nu dikojayan. Dikojayan, jakula mah tujuan aja nek ngojay. Apabila datang ka dieu pas aya jeung ngojay atuh pasti kula bayar. Tama datang ka dieu kula nganukur diuk atuh misalkan di dieu kudu bayar bae 30.000. Kula moal diuk di dieu. Moal diuk di saung, ari kudu bayar bae mah. Atuh itu cai tuh tempat pengojayan tuh. Atuh rejeng bae jeung sapi adi tuh tuh. Oh dikayakeun sapi. Dikayakeun sapi gitu Atuh mah. kumaha kero kumaha tilok teu bayar yo. Kumaha yong nah geura cepet beres. Oh, yo. geus geura bae ka ditu heula pokona mah bayar ke ge aing. Nyari kitu mah kukula dicek eta omongan kakak-kakaknya. Ah. Kayak bila mana rek balik apa tengah-tengahnya kula datang deh ka dieu. Kurang dipentai ya. Oh, Sewa ieu tunduknya. Oh. Duduk. Atuh pokona mah lamun kapanggih di dieu keur diuk, penta bayar. Oke wari ge keur diuk. Ari kitu mah nya. Atuh kan ieu mah teu can datang ka Ulah waktuna. ngomong ka dieu lagi. Lain karang amat ini nagihan tadi. Dong nek ngajak gelut pang merasa. Atuh biasa tamawan ngeki ka urang model kararitu pencagana ge eta urang diremehkeun pejekeun mah ta urang eueuh cuniaannya neuleuh awak urang laleutik Junia naon? bedas itu Malah bahasa kolot sih. wani kawani gitulah maksudna bahasa kolot ngan pada kitu ge urang atuh geus ngajaga bae nya geus kumaha bae atuh aya kuduna bayar urang bayar wan nya Boga duitna. eueuh atuh geus kumaha bae engke Geus kabur bae urang ulah bae. oh geus nyer alasan lah kumaha tah Kayak urangnya kieu pokoknya mau orang moal bayar ya soalnya teu boga duit ngan kana orok mah kana eta penjaga ulah ngaku boga duit. Ulah ngaku teu boga duit. ngakuna boga bae Boga bae. sangkan urang diizinan di dieu Oh. oh bener ngan pada waktuna urang ditagih karena teu boga ieu asli namanya udah bayar Ulah bayar. aduh naon nu pake bayar kurang Nah, Teu boga duit ieu. saat teu tenaga. tuh ih sabodo amat poharak Lain gengsi teh ngomong teu boga duit. pastilah Ka dieu ongko. Dieu mah hayang noongan heula. atuh itu tiluan urang tiluan Hiji duaan nya duaan teh tiluan duaan teh tadi tiluan paling ge. tiluan serobana ge dilawan lah Ka nanti pamali orang ngolok ka dieu. Moal bayar ngakuna boga duit bae. ari tama masalah kadinya wan lain masalah perngoloan Serki metein burungnya. nah jadi Ngolok los. bela diri orang daripada orang istilah teu boga duit mah kumaha tuh orang bayar kumaha Kami tadi ngajak ulin pokoknya teu boga duit. Tadina. Kieu be. ka dia teh nyamper babaturan wan di jangjianna oh Apa iya di atas naon tuh? ATM Oh duitan. atuh aya tapi kan di dina eueuh di tempat ieu wisata ieu Cekin ATM urang oh ka dieu. iya geus gati geus kade bae geus we aing kayak kumaha cara wan Naon? antir ka WC yuk Geus kolot nyeri ka kampung ya aing ki yuk nyeri minum bae yuk antir yuk Atuh dong lauk ieu nginum lain bae. gitu sieun sorangan penjagaan tadi tiap sorongot yuk Awang sayo. Segera nak mau arangel ulin jeung kolot ripuh hanya ulah jauh-jauh segera 1 minute 37 seconds later. amat meniki lah. Bolein ki di jero ge.
Coba intip. Kami. Woi. Geraan sih. Oke, sekarang dia. Kesel. Lain kerki buat keriya. Tak tutup kering mata apa? Ah, yang dulu. Serang. Nggak. Oh, ada bibir amat. Nih, bayar heula lah. Bayar naon? Bayar ki 2.000. Cepat lima untung aja kan. 2.000, Ih, 2.000, ngising 5.000. ngising 5.000. Petugas di dia arameh amat tadi no barang orang. Nya Cangki ini ngis. iya Jaga. datang nak kabeh dadak teu kanyahoan doang siluman. Atau tadi di Atuh di loket nya mesti urang di jero marah, aya. Dia lah urang nek ka WC nya balik di WC di jero. Aya nek asup sama eueuh. Keluar ti WC aya. Nah, era rewosan duaan Masih lah. kieu bae. Berarti tadi teh ya bayar ti 2.000, 2.000. bayar ngising 5.000. 5.000. Kula mah Kak ngan muak doang. Teu kieu, teu ngising, ngan muak. Jadi nek muak di ditu kula karunya lobaan, bisi baeun. Kula muak di jero, ngan muak doang di dina ge. Ho tuh eueuh. Eueuh iya bayar muak, bayar eueuh age kieu ngising tuh. Muak eueuh. Kak, nek muak, nek kiin, nek ngising nu asup ka WC be bayar. Eta mah kakak muak ising di ditu tuh dari pembantu orang kakak. Di ditu be muak na tuh jeung kebo tuh diruyuk tuh. Nah ulah isin mah jeung kebo. Sarwakeun jeung kebo. Kalau kebo mah muak di ditu ge hade bae. Imah muak ka WC atuh bayar tuh sarobeta. WC kula bau kepuakan. Bayar tah 2.000 tah. Geus we. Pokona mah pelaturan ieu ada pun kudu bayar banyak. Atuh kali be balik terus beres deh pokona mah ulin di dia mau teu dibayar. Ari tah mah kudu pelaturangan babeda urang ge kana manajer sorangan ke bahwa di dia pelaturan muak eueuh teu bayar. Lain nih kakak tuh mau duit Geus boy. pokona mangke bayar sabalen urang. si mang salah saja nulis lagi lengkap sama toilet doang. Aranan bayar muak bayar nanaon siap mah jenek balik. Ulah ka WC teu boga duit make teu karuyuk Oh, tuh sabada. jeung kebo. Kumaha tah wisata kitu tah lah. Geura da poin cirikeun da poin. Ah, pok aing tah. Alunjak. Teu kahar ti aing di WC ge kudu bayar atuh teu kiih teu ngising ngan muak doang. Dipenta bayar. Jadi nyana kan target nak kiih 2.000 ngising 5.000. Atuh datang kan itu teu tulus ngising. Ngan muak doang. Muak doang. Atuh moal bayar barang Atuh pelaturannya sabaraha mun teh aya tulisan muak di dinya 500 perak Karena orang melanggar kudu balayar bae. nya, karena orang melanggar peraturannya. Lamun dinya aya aran muak bayar. Oh, pada mah kami lain lain ieu Atuh. kecewa ieu mah kecewanan kolom saat WC ka WC muak bae bayar. Bayar. Padahal mah udah dicantumkeun eta di dieuna per hari saung di WC nu dicantumkeun ge kieu jeung ngising muak mah jeung eueuh. Lamun teh mah aya nya geus teh ke lamun aya kitu. Balik bae urang yuk. Kamar di dieu. Kamar cerewet Teu rame ongkoh di nagi yuk. galak tugas lagi. oh ngeyel Balik, yuk. ngeyel kamar. Ayo. Balik. Iya, balik yuk. Ayo balik yuk. Jauh nanaon di dia Udah gini naon. ya. Woi, Kak, punten Kak. Nek ka mana ya? Balik. Bayar Bayar WC tadi can bayar. Cacan bayar WC. Cacan. 2.000 perak. Kese lah Bang. Ya anu kudu dibayar naon-naon di dinya eta di WC. Ki jeung ngising. Nya kiih jeung ngising di dinya anu aya disantumkeun urang ge maca. Berhubung urang mah henteu kiih teu ngising, asup ge ngan muak doang. Tah, teh. Muaknya muak kudu bayar. Di mana pelaturanna? Kula ge ari tah muak isin. Di tuh barang bae jeung kebo Ih. tuh. Ih mah aing asup kana Atuh, WC. sama. Mentang-mentang ieu dong kebo ya disuruh. Ya kakak asup ke toilet teu mungkin ngan muak doang. Pas Muak. ngomean cai barang tah tadi ge nyaho cai Lagi kuduna basada. kumaha? Atuh cai ge kudu bayar eta. Geus kieu bae ieu urang mah duaan Lain ajakan geus ieu. pabeli tamat je pengunjung Dengek ieu lah. heula urang mah duaan. Ilu jeung ka ami tah. Ieu nu nek ngabayaran ge. Tah geus ieu di dieu dijin jaminan tah urusan Oh, geus geura. duaan nek balik. Geus geura Nah, balik heula. Lain balik. Nek balik urang mah. Satem mah heula. Surah nek balik bae ya. Nah dia balik karuhan nama Naon deui? WC 2.000 tu dibayar atuh eta tah saung 30 dia ya. Nah karena mana ulah kembali sing cara bokan waing Cece Geus engke heula. sama si, Ieu nahan. saung ngomong Sawang kumaha. bayar. Tuh ha. Di dinya Nah, nage bapak kalau dia tuh disewakan 30.000 kan. Oh, tadi geng Tadi ngomong karena iya ya.
sapoe tenek sapeting da 30.000 engkeun eta saung ngan didaukan lagi ngan 5 menit. Oh terus Berarti eta bayarna ngan 500 perak. dia mati di bengkel nyaho mati nyaho saung eta nek hebel nek sapoe-sapoting inti nama 30.000 sawana dia mau ngomong kadi itu aneh aing jalan mati bareng duit Nu nyewakeun sama gitu itu di luhur tuh tadi ngan 10.000 per hari. atuh nek naon dia kasamang-samak ieu mah saung bakar petan saungan dia mah Dia menegak mati dasarna ge. Lain. tungarana ge usaha Lain yang untung Rugi. tina enteng amat sorangan. Asup tuh bayar, diuk tuh bayar, pas toilet tuh bayar. Atuh sigana tini tuh ge Masih maje kayak Nasi ngomong mata mari teu boga duit. kami bae orang tah bayaran, orang balik kan orang meka dia diajakan ke kami. ulah harewasan keur bayar Nyaho rewasan barang hilang. Geus kieu bayar oke ya. yo geura ambil jalan tengah na bae Urang nek nyokot loket dina eta dompet dina motor. dompet gitu lah loket ngomong bulet Cek aing ge dompet. Ada meta loket tuh bayar ke bawah geura geura Tah ditunda tadi deui tah. Tah ieu bae ya jaminan ya. Mana? Urang mah tadi ge duaan ya diajak ku ieu. Oh, nggak, Jadi ieu nek tanggung jawab nangis kurang Segera tunda bae di orang dia. bayar, orang tanggung jawab. Tenang, orang Orang bayar. menek balik ieu bae los. Pokoknya mah WC diuk di saung urang bayar. Urang mah di dieu heula. Aya duitna. Aya Nek nyokot tadi itu geus geura. lo ngomong aya keluarkan kiwari. Geus aya bae pokona mah duit sakitu yang penting Aya di itu aya. Balik yo. balik geura balik heula. Tangguan dari dinya. Oh, geus geura balik. dalam hiji aman kenal ya mau kesong. oh terus tah yang kumaha dia tinggal sorangan di dia naik kereng tuh bisa aja kerengnya tadi tiluan Bayar geus bayar. Urang mah bayar geus tenang bae. bayar be dia mah atuh kiwari geura bayar Mana ya? Duit Geus tenang mana? bae. Sorangan teh nyaho ka urang. tenang be ku tenang mah jauh Atau emang teu nyaho orang Tenang. Duit Ih, mah aya. ngomong balelo Ini urang mah eta tenang atuh eta teh pergi eta laut. Geus tenang cahe bae. Ari gaya sorangan mah doang pawang hujan. Ih, tenang bae. Dibayar ku. Baca hari kentamenya. Wes kadu keluarkan tah duit tah. Oke, tenang. duit nasi Urang capek tenang oke, bae Boy. Capek urang capek. Atuh lain gitu lagi lo pakai pagawean geura bayar. Geus geura pagawe bae heula dibayar ku urang. Tiluan. Pertama masuk can dibayar. Diuk di saung can dibayar. Ka toilet can dibayar. Teu boga duit ieu mah ya kacirik wae. Siga nang ngojek datang Urang nek nong ieu lah. Pakai nong naon kemana? mana ya? Kumaha ya geus kieu lah. Ja orok geus eueuh baralik kieu ngalecokeun aing. Wes gue bayar harese bae dia mah Mu geura nonjok dia mah di mana ieu nya Urang masalah mah- bae aneh urang mah aing mah teu butuh tonjokan aing mah butuh ge duit Atuh geus lamun sorangan ari urang geus kumaha urang teh boga duit. atuh dia mah harese teh duit ka dia yo geuraan yo Dia ulah kadang urang aing dia. lawan dia mah Ngas. ngalah lu nya hilang Ai hukum. wes ulah. Gas dem ka ditu bae, ulah ka di deui. Urusan aing ieu make nu ngamankeun geus dia balik bae ka ditu tuh. Kana halaliwo. Lain pan. Bupuak amat. Dunya homuak dia. Muak kula muak. Dia aja. Pan. Muak. Wajar ieu kata di Ya toilet nek muak deui. Ieu jangan muak bae pan. bola apa amat Woi, kabur woi. Adena aing muak.